Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta Kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jingga dawala iwari parantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana kunirahangan di kakawadaling lisan mekaten pengandikan ibu tageni syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek iap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa hari umum pulung kieu ieu oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih
Gusti batan dakwah naon amal anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing deuleu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang-solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon heuh atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu. Kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucungik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener ono nglarawat gitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing ceuk si laing gajah ama anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun amal hade karena gajah maung geus era sia era ku siapa oman era betak itu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa diumum cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasina tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe
kakara boga ngaran tina naon tina karya. Nah, jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Nya, diperingati unggah tahun gerak unggah poin tuh. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Nya. Numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Gua enak ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae. Perebut kedudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Silih siku, silih jejek geuning. Bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinir kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso. Nepi kakatangkap ku penjajah bus kana obang dibui dijari besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat. Tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngaman tuluy dikejar. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Geus gara roblog ge meureun Pak. Nya. Nah bet atuh geuning. Aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan baheula nya eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral tapi aya pupuhna teu bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug aya ajab leuwih gede nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener kemana nu alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu boga gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno diantarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong diantarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh
iya nyata bangkong di kongkorong si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng ngangan rorongkong rorongkeng tina harengheng kudedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu syaralah teh eta bongana tilawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran tilawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da tilawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh degekeun sia bisa didagor ke kuy solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang heuh eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu ge nya jadi jalan keluar nate urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah ya bid'ah falsafah naon da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna
sok umumna diurang nyarita panon poe bijil di mana Ciwetan yakin leres cek saha ya umum ge nyarita atuh bijilna di Ciwetan tak cek ilmiah mah henteu lain gitu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ieu euy nah bet atuh geuning heuh da bumi nu muih da panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deukeut gera deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri geuning gitu eta mun jauh-jauh na teh ayeuna panon poe biji teh wetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing kalloh mangeran megrasok sing rempeng ka ajeuna mangeran kana gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh ha maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kang nginum-nginum minum mah ge nurutan urang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing meni malalesit di jalan teu sangka da wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teh kapikir nya ka wah menyaan nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hot dog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum
Ini peyem apa itu peyem? Benar benar. Nya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bangsa urang ya Pak. Tapi kadi luli-lulinya asli. Geus eueuh aslina kan. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu. Ganja. Sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman heueuh pemuda, sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina? Mana tulang tonggong negara teh? Anu disebut harapan bangsa teh Anu disebut harapan bangsa teh mana? Deudeuh bangsa urangnya Pak. Deudeuh teuing cu. Da eta budayana atuh da. Sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kalengitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa benar wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung dahar ngitung di Sunda geus eueuh hae ka Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teh ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna pada PS we tong boro make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang deui kanu tadi ulah ngabuntut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu
nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak Bapak teh keur abdi mah harta karun nya disebut harta karun tertimbun kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak malang dikenalkeun sieun ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ukur kegaduhan ulah waka Pak heueuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana seuli-si lain anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain moal dihisab aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya pa bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai we hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kade kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat bisi kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade nya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur keluarga naon reset jang biasa anu kacangrum tak kitu jang nuhun Pak tanya mah balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pangna nyalukan ilaing teh geuning aya maksud tertentu juga ieu nya eta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek terek mentak kamandang ti si lain gitu cing sok coba itulah mempeng rada cerah sok kayaknya gawe santai tenang santai sok atuh kanya nu deuk hayang naon atuh kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana atuh kurang kadenge
naon eta ku si lain kadenge bubuyu sia bieu ngomong kumaha be teh Pak sekali deui cenah dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku indung si lain kumaha heueuh ku kupingan bapak palai garwaan deui cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh bade mogor teh dek mogor cing kanya komentaran kanya sageus gede urang teh tah kitu ari eta awewe na teh urang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu di teang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot henteu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh kitu tah kitu deh menta diantar ka lain dewek dek bojoan deui komentar si lain kumaha idem sok ke aka idem ngiringan wae ka aka idem ayeuna mah zaman demokrasi terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan teno tapi punten ye sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta hayang kanu ngora deui bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari mah teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati teh mah hese neangan bandingan hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan nya mesti kana geus mah lah Yuswa jauh jeung bapak jeung Dewi Nunuk satak saeutik ayeuna dicacana ku bapa ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar nya berpendidikan goreng-goreng anak raja anak yang ke orang pertapan deui nya Uma bade ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapa teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana
atawa tuduhan batur we malah tetangga. Can ayeuna tuduhan batur tetangga, coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur. Bener nu setuju. Eueuh tuturkeuneun anak. Nyeceheuk. Sedangkeun katinggal ku abdi bapa teh pan teu kasep, ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin. Kakablek eueuh. Mun haji apo pantes. Segala aya sedengkeun. Rarai percis emer bahe. Nyuruh video gitu geuning. Tong sok kitu bokap. Eling beh. Gar sore teu isu hayang nyanung nyawa aduh kacida. Moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah. Naon sababna? Sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa. Naon kakirangan emak geresok? Emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster. Di mana bapa nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet. Tukang pijet. Di mana emak bapa palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki. Jadi pelayan. Di mana bapa ayeuna kotor angeanana emak sakaligus jadi babuk. Sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor. Kari-kari ku bapa ayeuna rek dipanggwayukeun cing gablek pucus Mar. Ulu. Can pernah kadang kasar nyarios oge. Tong kitu teuing. Nya. Geus gede aing teh. Nu gareuleuh geura waduh. Moal teu puas. Da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu. Bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertelang ngomong boleh napak kana sarupa. Maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan kitu ilmu ajub, ilmu lilin. Ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh. Jauh jeung mun dicaritakeun kan. Eta di cenah kudu anu. Toja iya itu sareng anu disaurkeun ku bokap tadi. Bari jeung ka anak teh. Surjeng nitah nyandung. Nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa nu samoda kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi. Yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ka ku emak. Bari diceungceurikan diusapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu emak teh bukan teh aya dunya ke ngasihan teu aya dunya ke nasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih Pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh bukan duit mah tong dikawin. Ye, dewek mah sunah rasul jang. Ya elah, eta ngomong. Kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang. Tuman aing mah. Pake jeung hayang nyanung mun teh. Heuh, terus sok. Ya, inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu. Sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina. Wah. Teu si belegu. Garwa Rasul abdi ceuk kiai dongeng ye. Naon? Garwa Rasul oge dipanggwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan. Tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge Deui tasa danyarane na keur dilembang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngabetem we care aki-aki 7 mulut aja heeh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk kitu nyikah
palingan eta isuk-isuk ngajus leunca we terus Leunca jeung takokak teu digedekeun. leunca takokak dina sakuna teh kuda laut Akar jame. akar jame Jame ngono. nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia heeh bobogaan tiul macana tak nuhun nanakeun hak si lain teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah euy mapatahan kanu beger mah abus wah pajarkeun teu ridoeun cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi kagaralang beureum dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu kabeh pucus mereka dawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur dewek ayeuna dek init bisirek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deung nyawa antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta pa omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah sakompet taun jadi keukeuh bapak teh bade ngawayu mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan init aing deuleu antep nya moy ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun winangun naon semar kuncung danar wulung wah Anak situ bentar teu bohong. pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana Bapak Bandara Soekarno Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah Sok diruksak ngaran kolot. diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna anu jadi bapak ka bapak urang sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea manjeun teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy bukan api omah oh teuing meureun tukang gambang jeung mah mau teh jeung si eta anu ceureuh mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU aing nepi ka kieu euy sa Menteri UU teh Menteri Kehewanan kumaha atunya teuing paduli teuing wawuh jeung guyur teh mana kitu ge ulah naon ubar stres euy sok gunakeun kana jurus teh Hitung-hitungan peukeun cangkeng atuh kayaknya Brung olahraga paling siling lah sok eta teh da bahakeun Brung atuh guyur si teh